Teh hayang makaroni basah cenah anu hiji lada anu hiji deui lada pisan. Ih, da meuni sok soak ningali barudak nyambelan makaroni basah atawana nyambelan seblak nu 3 sendok, nu 4 sendok. Tara nyadari beuteung sugannya. Da geus kolot kieu mah boro-boro 3 sendok 4 sendok dibere setengah sendok oge geus bolak-balik ka WC. Tah alhamdulillahnya barudak ayeuna mah warung abi teh sok kadatangan wae pelanggan jauh. Jeung alhamdulillahna teh teu saeutiknya anu baralik deui jarejan deui. Coba tinggal ieu pesanan makaroni basah anu pelanggan abi. Ini merah merona ngeburahay. Piraku maraneh teu kabita. Hayu ah nu kabita ku makaroni basahna geraja-rajan ka warung abi. Heueuh na postingan samemehna teh loba pisan nu menta disarpil jalan ka warung abina. Hampuranya lain teu hayang nyepil jalanna. Tapi sok poho wae eta rek midiokeun jalan. Ingetna teh sabatir macaan komen we. Tah jadi ayeuna mah warung abi teh kadatangan pelanggan orang mangli duaan. Di dieu teh maranehna jarajan makaroni basah jeung pisang keju. Tapi henteu jajan makaroni basah jeung pisang keju hungkulnya. Terus oge jajan roti bakar, goreng-gorengan sosis, nugget, basreng. Tara tinggalin oge jarajan minuman. Pokona mah ngabarorong we nya. Tah orang manglid mulang lanjut aya orang tegas sareh jarajan pisang keju. Lanjut di ka beurangna aya barudak teh Cikadu jarajan seblak jeung pisang keju. Ieu mah barudak teh jadi langganan we nya. Heueuh da marineng atuh jajana. Henteu we unggal poe sakitu jauh oge. Pokona mah halatur nuhun pisan we nya kanu tos jarauh-jauh ngaja jajan ka warung abi.